Geura pilarian elmu anu aya manfaatna, ulangan ukur capena teu aya buruhanana. Ari elmu nu manfaat eta karaosna nikmat, kupada jalma dihormat kalayan jadi syafaat. Sabab jalma sadayana henteu aya nu sampurna, seueur kakiranganana ngantong liren milarina. Diajar elmu tauhid sing apal tong kulak kelik, ngarah teu kabawa palit, elmu pikihna sing mupid. Ari tauhid ka Gusti geura simpen dina jero ati, yakin asieun ka Gusti ti hirup dugi ka mati. Ngarasa hirup diatur, senang sehat pakir udur, tihirup sampai dikubur ka Allah nu Rabbun Ghafur. Ulah luntur ka ibunan, ulah kedar ka anginan, ulah laas ka hujanan, percaya kanu kagungan. Sadayana teh ti Gusti anu ngagaduhan pasti, nu ngatur hirup jeung mati, tekadkeun di jero ati. Hai dulur kaum muslimin, regapkeun ieu syiiran, manawi tambah lumayan, malah mandat janten jalan kabagja. Lamun aya waktu lowong, enggal eusi ulah lowong, pilari elmu nuluhung, ulah embung beungbeng umur acan nungtung. Tong nganggur ngahurun balung, bisi di akhir kadung, hirup ngaguru ka embung. Geura eling ka jalan Allah nu agung. Ya Zat anu leuwih kuat, nu gagah nu perkasa, mugi ya Gusti ngajaga ti jalma anu zalim dosa. He Allah anu maha mulia, ka anjeun abdi sadaya, ibadah sakuat daya,
sareng nyuhunkeun pangraksa. Ya Allah anu ngamankeun ka abdi tina kasieun, mugi Gusti nyalametkeun ka abdi tinu kasiksa. Gusti Allah nu Maha Suci, abdi senja pasrah diri, mugi anjeun kersa nampi amal jeung ibadah abdi. Umat kami dicawiskeun ka surga 7 golongan, kahiji budak nonoman getol taat ka pangeran, kadua jalma berehan sodako teu ditembongkeun, tilu anu unggal dinten salat duha didawamkeun, opat tukang berjamaah sanajan seueur kariweuh, leungit harta henteu susah batan kantun berjamaah. 5 surga dicawiskeun kanu sok ngocor cipanon, banget sieun ku pangeran dosa alit ditobatan. Ari anu kagenepna resep ngariung ulama, ngadangukeun pituturna sangkan bagja akhiratna. 7 asup ka sawarga jalma nu teu daek jina, najan kasep nu ngagoda sieun ku siksa naraka. Sakitu abdi mitutur ka sadaya dulur-dulur, urang teh bakal ka kubur ngahadap ka Rabbun Ghafur. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Umat Islam akhir zaman, seueur anu kasasaran, ucap lampah patekadan, seueur pisan pamusyrikan. Musyrik kufur pamurtadan, tos jadi kebiasaan,
teu ieu jadi pikiran mata ruksakana iman. Syahadat sok diucapkeun, salat oge dilakukeun, majarkeun teh cukup iman, ejeng ngaku kaislaman. Najan laku teu napakan kana aturan Pangeran, tegaduh rasa nyalahan, eta teh pangajak setan. Ari ngaku umat Islam, ari lampah siga setan, mabok, zina, perjudian, anu jadi padamelan. Seueur ulama diancam, pedah ngajak lebet Islam, da kuring mah geus iman, da cukup Islam turunan. Ulama dipikang ngewa, nerangkeun aturan hakna, ngajak salat jeung zakatna, nerangkeun aturan hakna. Seueur ajengan nerangkeun kana hukum ti Pangeran, seueur anu ngabalieur bongan jauh jeung kahayang. Seueur ucap pagawean teu sesuai jeung aturan, jiga hade sareng iman, padahal mah kasasaran. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sapali budak ayeuna kosong dasar agamana, teu dididik ti ayeuna kumaha geura engkena. Dulur kade arek linglung, pangajian kade suwung, putra kade reka pahung, kana ngaji kade embung. Gaduh putra kedah didik, mumpung masih keneh leutik, ilmu sina kapimilik, ngarah taliti jeung apik. Mun putra tanpa didikan,
panggilan sok nyieun kaberengsekan resepna papaseaan anu bukti kanyataan. Lamun putra ata adol hirupna sok jadi tolol, mun hirupna geus tolol paena ge bakal konyol. Geura barudak ayeuna loba pisan nu embungna, embung ngaraji dirina sumawon mun masantrena. Sapali para sepuhna kacida pisan ngantepna teu ngadidik saenyana nurut kahayang anakna. Padahal saha gantina iwal ti para putrana teu ngadidik ti ayeuna kumaha ke kaharepna. Alim ulama ayeuna lamun tos taya umurna rek saha deui gantina kedah pikir ti ayeuna. Ngaji teh eta pokokna ilmu mah eta dasarna wajib urang milarina pada butuh sadayana. Geura contoh kanyataan pami aya kamaotan nu hirup kedah ngurusan rejeng nu mulasaraan. Meme dibungkus mandian, meme dikubur solatan, kapan eta pagawean ilmu kedah ngabogaan. Nyolatan mayit temilu meureun doana teu timu, wajib urang tolab ilmu ibadah moal tumamu. Eta contoh anu bukti pagawean nu babari ngabutuhkeun anu ngarti mun perlu ngundang kiai. Lamun aya pisuliteun atawa napiriweun angkat menak areungeun jalma ngarti dibutuhkeun. Jadi jelas anu tepat ilmu agama manfaat nu guna di masyarakat dunia sinareng akhirat. Dulur-dulur sadayana kedah sadar ti ayeuna putra didik saleresna ngadidik sing saenyana. Kapan saha deui atuh gegentos para sesepuh teu ngadidik sungguh-sungguh umat Islam bakal lumpuh. Putra didik sina pinter, sina jadi jalma bener, kade ulah kabalinger sumawon mun
jadi bader. Surat An-Nur geus nerangkeun yen istri haram nemongkeun, cepi rambut diharamkeun, punduk dada diharamkeun. Surat Azab mula-mula yen istri lunta ti imah, baring tertutup sirah jika laku jahiliyah. Tudung lain ciri haji, lain ciri istri santri, tapi ciri istri bakti tumut parentah ilahi. Kami istri teu dituduh, rambutna bakal digantung, diluhureun seuneu burung kitu benduna nu agung. Diluhureun seuneu burung kitu benduna nu agung. Eling-eling umat teu eling-eling, kita berjamaah kala cicing di imah, kita maca Quran kala kaweaan, kita pengajian kala ka YouTubean. Eling-eling umat teu eling-eling, kita ka majelis taklim kala ka main game, kajen daek Jumatan kala ka nundutan, khotib keur ngadalil kala ka ngadahdir. Eling-eling umat teu eling-eling, datang waktu lohor kala hayuh ka molor, datang waktu asar kala ngajak ka pasar, tinggal sholat asar nu kitu jalma kasasar. Datang waktu maghrib kala alung krag ingkrig, datang waktu isya kala ka ngagaya, datang waktu subuh kala hayuh katunduh, tinggal sholat subuh nu kitu jalma raripuh.
hayu urang solat berjamaah estu kewajiban urang keur di dunia kangge bekel jaga urang di akhirat kangge bekel jaga urang di akhirat. Eling-eling umat muslimat, hayu urang berjamaah solat estu kewajiban urang keur di dunia kanggo tibekeleun urang jaga di akhirat. Eling-eling umat muslimat, hayu urang berjamaah solat estu kewajiban urang keur di dunia kanggo tibekeleun urang jaga di akhirat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Salat subuh kewajiban kasadaya umat Islam anu balik tur akalan kabeh wajib ngalakonan. Lamun urang keur sare ku setan teh dipepende omong setan umepende keun bae udang mah engke. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tapi setan anu kitu ku urang ulah digugu
enggal mudang buru-buru jika cai gerawudu. Beres wudu teras angkat disarengan nganggo niat ka Allah rek taat sugan bae kenging rahmat. Kitu sote mun lalaki jika masjid jalan kaki, tapi lamun para istri cekap netepan di bumi. Salatullah salamu